Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring yang sapara kaca pada menjelaskan penggunaan salah satu kaulinan Sunda nyata sorodot gaplok. Wilujeng jaksin. Mengrupikeun kaulinan anu nganggo batu salaku pakakas. Ibaratkeun ieu mangrupikeun kaulinan tradisional khas Jawa Kulon anu biasana dimaenkeun ku budak lalaki unggul. Sorodot gaplok asalna tina dua kecap, sorodot anu hartina ngageser jeung gaplok anu hartina nyabok. Janten sorodot gaplok mangrupikeun kaulinan tina ngaluncurkeun batu ka batu sanesna anu engke tiasa ngadamel suara plok sapertos suara nyabok. Pertandingan ieu biasa dipaenkeun ku dua orang atanapi langkung jalma. Anu penting bahkan jumlahna nu sami. Sabab upami langkung ti dua orang atanapi lebih sok dibagi jadi dua tim. Saat dibagi jadi dua tim, urang kudu nantukeun di mana anu main ti heula sareng di mana anu ngajaga. Biasana sok nusuit saatos eta urang kedah ngaukur ngadamel garis di lantai atanapi di tanah minangka tempat ngeundeuna batu. Terus tarik garis sanes pikeun nyempatkeun batu pikeun tim anu nuju diputar. Jarak antara dua garis biasana sakitar 3 nyampekeun 5 meter. Untungna tong hilap nyiapkeun batu anu henteu berat. Sareng upami tiasa ada diresmikeun sareng tiasa didamel supados urang langkung gampang nalika ngalaksanakeunana langsung. Di mana mainna heula garis ngalungkeun garis lemparanna masing-masing anggota tim bakal silih bergiril ngalungkeun batu anu dipasang dina tong sukuna anu batu lawan anu sarencana disimpen dina tempat nangkung. Ngalungkeun oge teu ngaukur ngalungkeun urang kedah ngadeukeutkeun garis anu ngalungkeun ku engklek heula sarencana engke nyodorkeun batu. Upami main henteu pencet batu lawan anjeunna kedah ngalungkeun deui batu di mana eta murag. Tapi waktosna anjeunna parantos ngalungkeun sadayana dina kaayaan sukuna. Janten anjeunna kedah mencangkung tertras ngalungkeun batu di handapun sukuna. Tim anu ngalungkeun kedah ngorbankeun sadaya batu anu lawan janten juara sabab sanes timna bakal nebut ka pasukan penjaga. Sakumaha anu disebat tadi, game sorodot gaplok ieu gaduh elemen pendidikan anu kuat. Kusabab eta, tetela kaulinan ieu tiasa ngalatih gawe babarengan tim. Ningkatkeun sumangat sareng olahraga sareng tiasa oge ngalatih konsentrasi. Hiji salian ti kaulinan ieu oge tiasa ngalatih kapamimpinan. Biasa asa hiji contoh video di game sorodot gaplok wilujeng nyaksikeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Hei, pojok. Pojok ini jaga. Pojok. Orang di tengah. Oh, satu. Jago. Lompat ke bola.
Jawa. Harap yang jaga sekarang. Satu ya, poin 1-0. Burujun. Sakitu anu kelompok abdi sareng separakancan anu bisa didugikeun hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.